Kelur tah wang lanjut deui ngabeberas sawahnanya. Nih tareh beres soalna ieu ngejar uang sareng sawah anu ieu. Jadi kedah usum ayeuna terus kedah kasawahan nih sareng. Ieu kenging kamari ngabagalan terus dugi ka dieu tengahna kantun satengahna deui ka wetanna lur. Janten engke kantun ngadamel galengan lur ka dieu kitu. Pamitos di bagalan mah jadi tos teuas tos ngeumpet kitu. Keun gampil perkawis tengahna mah da pami Allah marengkeun mah tiasa ku traktor gitu kanggo tengahna mah. Jadi uang ayeuna mah uang fokus ngabagalan sareng ngadamel galengan lur gitu. Mudah-mudahan ieu tahap awal anu pangluhurna sae oke tiasa lanjut kanu tahap kadua kanu kotakan kadua katilu sareng katerasna lur pami Allah malengkeun dipasihan kalancaran sareng ieu nu tahap awal ieu sukses kitunya lur. Amin nyuhunkeun pidoana ti sadayana lur. Bismillah wang ngawitan heula.